balik deh. Tampil yang muda di depan adan. Ulah nu kolot, angel ada nu kolot mah. Mohon maaf ya, mohon maaf kaki-aki, cek kaki-aki goblok tak kiai. Mun deket kuing baledog gu sendal. Adan di lemur kuring aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak tatanggana sapi saha eta nu leupas. Coba kalau yang muda. Hayya 'alas shalah. Pan rame nu ka masjid. Ngeuleuh adan doang salat mah teu balik deui. Masya Allah, ini kebanyakan nggak di Tiga Raksa, kayaknya sama nggak di Cibadak, nggak di Kawidaran. Yang di adan di masjid itu kadang-kadang banyaknya anak kecil. Bener tuh? Kula besok nak berjamaah adan asar, budak letik nu adan, begitu nak berjamaah cak kula kamana nu adan? Oh wah cara main gundu. Digorokan ku kula, woi sia tadi adan, kula mangadankeun doang jing. Itolol cak kula. Aing culak cilek aing katipu ku budak letik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongga jawab salam didoakeun sing loba duit. Kaciri teu baroga duit. Baroga duit baroga. Alhamdulillah. Eus teuing ja urang mah keur di dunia sagalana butuh du. Ieu panggung sakieu hebatna make naon? Ah lain. Ake lawon ya jeung beusi. Make duit mah beak beureun pada ngarambetan. Ngan eta duit ulah jadi prioritas hirup. Sabab teu ngajamin jelema loba duit hirup bahagia. Bener teu? Hejeung naon urang loba duit ge ai hirup geringan bae mah. Jeung naon pa urang boga pamajikan geulis bahenol bari jeung montok ari bobogaan urang ngampleh mah. Pan sengsara tah hirup. Bener teu? Bener teu? Mangkana neng geulis parawan mun neangan pisalakieun usul ulah asal loba duit jeung kasep unggul. Teangan pisalakieun mah anu gede kan. Astagfirullahaladzim. Kanya saya teh ngomong gede kanjut. Ai kanjut gede duit teu gablek. Gede kanya aing ceramah dina planet naon ieu teh. Pansok aya salaki anu pelit ka pamajikan aya. Sing tarik ibu aya nu salaki pelit ka pamajikan aya. Heuh salaki teteh meureun. Dipentak ku anak pamajikan ngakuna eueuh bae eueuh. Giliran jeung meuli umpan pancing mah aya nyelap 100.000. Aya nu salakina hobi mancing aya. Aya nu hobi mancing aya. Lanjutkan.
Sebab nu mancing mah jalma mulia. Cak nu mancing cocok ya kiai ya. Mulia nu mancing mah. Mulia di mana Ustad? Mulia sabab nu mancing keur nulungan lauk ti lekep sia tah. Geus kir kelima asal seuri behelan sih. Kali deui sakali deui kuring jawab salam masing kompak didoakeun, nu bisa nu ngajawab salam didoakeun sing ka Mekah. Bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Ya robbal lalaunan bekanya. Bunya suarana geus beak. Di tanggal 1 mulu datang ke Peuting ayeuna insyaallah sampai tanggal 22 Oktober gogorokan can eureun-eureun. Amplop geus menang meureun 7 karung setengah mah. Heueuh sina mah teuing duka ka mana? Iya kan Pak, Bu, mohon maaf jalma mah pada boga nasib, betul apa tidak? Nasib tukang tani kudu daek bebelokan. Nasib tukang ojek kudu daek papanasan huhujanan. Nasib tukang dagang kudu kesel nangguan langganan. Tabu nasib jadi mau balik kos kieu. Mun can serak be aing can dibere amplop. Masih mending jadi tukang ceramah mah daripada tukang tinju. Tukang tinju nyumatan di gerbugan can menang duit. Nu paling karunya tukang jaga WC tuh di pasar Balaraja. Tukang jaga WC mah karunya ibu mun can aya nu can menang duit. Tinggal anakna minta duit, papa minta duit, kedeung sia can aya nu modal hiji jajan. Cak anakna aing minta naon atuh ieu nya. Sing kompak sakali deui sing kompak siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, ikhlas, teka paksa, geus dalalahar, alhamdulillah, ngajina moal lila-lila, jalila-lila ge tara diarapalkeun. Ngaji mah singkat padat melekat, nu penting balik mawa ilmu manfaat. Cenah geus dalalahar. Ieu urusan pibeuteungeun deui wae. Berarti ieu nu ngaji kabeh ahli balang dahar kabeh. Geus ngajina ulah lila-lila, nu penting daekan. Si eta dahar deui wae. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi sahri sadri, angkat tangannya. Allahumma rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal ammi wa fi kulli ammi fi ahsanil hal. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, maka nabi ni'matin paminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Geus angkat.
Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau fadan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa kadzalika qala nabiyuna Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala fi kitabi khulasah wa khabarul mahsuri qadim abada wa malana ilattiba'u ahmada. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqar rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Heuh sungut ka dieu si aing mata kadara ritu aing dicuekeun malik sedih kabeh neuleuh ka Haji Badrussalam nyanaha aing masalah naon ieu. Pedah aing eleh kasep doang met nasib ya Allah. Al-Mukarramun, yang mulia para kiai, para ajengan, para muallimil kiram, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim. Apunten tetiasa diwincik hiji per hiji, dibilang saurang-saurang, dihitung di satu persatu lantaran kula keur ngirit-ngirit waktu. Karunya ieu ningali jamaah bisin can aya nu nyararatu. Mudah-mudahan orang dia nu boga parawan jeung boga bujang sing buru-buru boga minantu. Ngan mun bisa mah minantuna minantu anu nyeubeukkeun nyatu. Ulah sampai boga minantu mitohana kakerok huntu. Komo bating-bating boga minantuna potongana potongan han. Na'udzubillahi min. Aparat setempat, pejabat yang terhormat, wabil khusus kersana Bapak RT aya, Pak RT aya, Pak RW aya, Pak Lurah aya, Lurah aya di mana? Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah cinta sama ulama, sayang sama rakyatnya, mudah-mudahan adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya, amin ya Rabbal. Qori kita yang amat sangat luar biasa, sohib saya sekaligus guru saya, walaupun dia sudah meninggalkan lokasi, Al-Mukarram Kiai Haji Badrussalam anu ibu-ibu nyile kabeh kaditu. Doakan kusadayana mudah-mudahan panjang umur berkah. Sohibul bait, pimpinan majelis taklim, guru kita semua beserta keluarga besar, ya Allah sing dipanjangkan umur kalawan umur anu barokah, seueur milik seueur rizki, mudah-mudahan dipaparinan keturunan soleh dan solehah. Ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah ya Rabbal. Ya Rabbal,
Ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, rangda, duda, aya kabe aya. Parawan aya, rangda aya, nini-nini aya, nini-nini bikin KRT. Parawan jeung aing. Emang aya parawan? Kuntilanak naik sepeda. Lagi mantun nih. Kuntilanak naik sepeda. Jalan mundur kecebur sumur. Neng cantik hati-hati memandang saya. Nanti malam gak bisa tidur. Si eta nembalan bae. Para penitia penyelenggara Hari Besar Islam Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperkarsai oleh para pemuda dan segenap para penitia yang telah berjibaku mengorbankan harta, tenaga dan pikiran nepi ka artos jadi dandos, duit jadi buncit, uang darang inang kebo digorok, mbe dilekek, hayam dibeberi, manila diudag-udag, benang mah henteu. Tenda disewa, sound system disewa, panggung dijen, kiai diundang, nu hadir diarajakan nepi ka kembang batur para lindah ka dieu. Nang minjem meureun sia. Mudah-mudahan segala jerih payah penitia dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Para pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, asyhadakumullah. Anu dikokojoan ku para penitia, sapu tangan dalam celana, tepuk tangannya mana para pemuda? Allah aing titah pemuda ini keprok tangan. Mudah-mudahan para pemuda selalu istiqomah dalam kebaikan, amin. Ya Rabbal, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan cuaca yang begitu indah, ibu-ibu semangat dan bapak-bapak semangat hadir di tempat kesini. Saya yakin bukan karena saya, tapi karena kecintaannya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, bersimpulnya kita kelak nanti satu contoh kecil bahwa kita kelak nanti sama-sama dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kumpul jengkang jeng Rasul. Ya Robbal, ya Robbal, rokoto aina ya salkan. Ulah di hewan kak, open make hewan mah panjang teuing. Kon beda. Bener tuh. Kalau baca Quran kakara beda baik make ehoma. Lamun ditanya, ibu cara ragur gur sararehat, lamun riut nginum paramek tegeunah kadengen mah. Rokoto aina yasalkan, bantuan si eta mah nyangok benelekeun aing. Mata malotot teu ngicep-ngicep, atuh ngicep aingna teu keung. Aing mah sieun nela jelema malotot sungut calangap eueuh napasan. Rokoto aina walitai batadar, aing ndek fa'ataitu ila habibi fahdaya qalbu warizqan salli Muhammad As-salam ya Rasulullah, as-salam habibi ya Nabi Allah, as-salam ya Rasulullah.
ya Rasulullah. Eta ningali di itu belah di itu maca calang apa no. Percis lauk emas kasaatan. Aing masya Allah. Halah salca laguran betehnya. Insya Allah ceramah saya paling 10 menit. Emang kenapa? Kamu kangen ya sama aku? Bu, sebetulnya malam hari ini saya bahagia banget. Ibu pengen tahu kenapa? Saking saya bahagianya, saya ingin ambil itu semua batu jam yang ada di seluruh dunia agar waktu ini berhenti dan aku bisa bersama kamu selamanya. Anjay. Emang kalau lagi mabok cinta begitu. Ini moal ngarti artina cinta. Iya urusan budak ngora iya. Nyaho teu artina cinta. Coba ditingali di Google. Hurufna aya 5 C-I-N cicing cak aing nunggu sekolah cicing. Iya urusan budak ngora iya. C, cemburu bila dia selingkuh. Pulung udin lumayan. Setelah huruf C lahirlah huruf indah. Rasanya aku memandang si dia walaupun dia berada di kandang embe. Setelah huruf I lahirlah huruf nangis ketika aku diputuskan. Anjay. Setelah huruf N lahirlah huruf terima kasih sayang kau selalu di sampingku. Maka cinta diakhiri dengan huruf aku hanya bisa bilang I love you. Makanya sok dijieun ku budak santri mah kaifa yarja mahbubun lidikril habib wasmuha maktubun fi qalbi. Bagaimana aku bisa melupakanmu toh namamu saja sudah terukir dan tersirat di hati yang amat dalam. Beb, Paulo, I miss you. Malam ini kau cantik seperti rembulan. Di tempok waing teh hampir pahili jeung bool kotok. Sebab cinta itu butai. Ada pepatah yang mengatakan kalau cinta sudah melekat tai ayam pun rasa tah sia sok ngadaran teh kotok tah. Atau aya teh ayam rasa coklat atuh. Di pengajian mah hahaha bae padahal datang ka imam riut. Bener tuh. Ieu panel ningali kieu mah gara reulis. Make tiungna ge kuat rapi. Nu biasa make tiung mah. Panu teu biasa make tiung masok nyara rengsol teh. Ulah dihadekeun mah ulah. Ti nyaho balik pengajian mah. Tiung beak di balalangkeunan. Nu kaluhur lamari, nu kana kastok, aya nu kana ranjang beusi. Aya nu kana hau meureunannya. Giliran namu RT. Assalamualaikum. Nek namonan RT keluar teu make tiung isin, nyokot tiung salah cokot lain tiung sempak salaki dipake. Datang keluar RT seserian bae. Cek ibu-ibu kunaon sih Pak RT seserian bae nyaho nu kaca aya naon, Pak? Ari barang ngaca astagfirullahaladzim. Sempak salaki. Naudzubillahi min. Saya mah bangga sama perempuan. Bangga. Kenapa bangga? Ulah-ulah ngaji ti beurang. Ternyata pengajian tipe tinggi ibu-ibu mah rame. Bener-bener. Coba mun mulu dan ti beurang. Pengajian ti beurang. Bapak-bapak mah cicing baheula. Pengajian bapak mah tara rame. Bapak-bapak mah lamun pengajian rehe jempling. HS kabeh. Coba pengajian ibu-ibu. Mau mun pengajian ti beurang jam 4 subuh geus huda. Bener tuh. Kacai, masak, naheur cai, ngepel. Betul-betul? Bray beurang moekeun susuhan, mandi dandan, berangkat ke pengajian, salat subuh mah henteu. Datang ke pengajian,
pagaweana culak cilek nyilek ka dieu nyilek ka ditu cak babaturan anak teteh kunaon sih cilik bae gandeng seragam sia bagus cak tetanggana pugu seragam enggetan lunas lainnya hobae emang persoalan eta kos gitu aing maka denge mah aja cager celi aing Bu ibu mohon maaf kadang-kadang balik ke pengajian salakina karak nutupkeun lawang panto sopana eta panto ditembrak kuat bibir salakina jontowor cak pamajikana isukan kami mah moal ngaji deui cak salakina emang kunaon gitu ararisin isin kunaon ditegor kusa ku ibu ustazah ai kunaon ditah kahareup mama sia di tukang gitu kak batur mengaji di hareup ke aya beheungan di deuleun ku salakina aja eta beheung dia kos bango isin kak kami mah isin batur mengaji ge aya ramoan ku salakina di deuleun aja eta ramo sia komplit aya leungeunnan kak aya leungeunnan di deuleun aja eta aya leungeunna cak salakina heuy sarwiti ja eta beheung sia aya leungeun aya alah kakak gaul ka majlis taklim gaul kak gaul batur maka masya Allah eta di majlis taklim kuat nage beheungna datang ka bujang artina mah kongkorong panjang pan eta nu sok kongkorong panjang lamun parasmanan totongkol batur ka bawah aing mah sok hararenak sok neuleuh ieu di pengajian ibu-ibu pagawean lagi kikiprik be kikiprik hararudang di dieu mah hararudang hararudang eta tiung ge eueuh be di kahandapeun dikieukeun bae geus kieu be ka jelema ge cak aing leureunieun si eta mah meureunan di dieu mah moal aya nu ngaku bararager orang dia mahnya alhamdulillah tarang ada har sabun bo tah ngaji mah ulah sok culak cilek kagablek batur anu jadi korban salaki isin cenaka ku ngaji itu kunaon batur maka malik hurung herang cak salakina gampang sih aya urang-urang mah kayak urang matas magrib balaki kica-kica mangkane geus teh ngaji mah sing bener lamun salaki teu bisa magahan bebeja ka salaki ngomongna beri nyaket kieu ngomongna kieu kak dia kakak terumasa tabegu ngaji jamureun kula tanggung jawab kakak kula teh salat kakak nu doraka kula teh ngaji kakak doraka cak salakina moal kabal geus paeh eta hehehe nu di handap ngan ngahah dang ieu nu di leuheur eungap ge bo ngomong ka salaki kak jaka ka rumasa tebegug bagahan kula sabab salat wajib ngaji wajib salat tajaho kana rukun salat mardudatun latuk bolu saya tadi ngomong latuk bolu yang aneh-aneh ya orang kawidaran ya angges kieu kumaha atuh bikeun kula ka ustad heuh kek kuing sia isuk dibikeun anggeus balanak ka sia Pak kita sebagai suami tanggung jawabnya amat sangat luar biasa bukan hanya dunia tapi akhirat sabab sagalana dosa ibu mah ditanggung salah lamun ibu ka surga berarti salaki maka saya tanu ngomong ka neraka eta
Pamajikan saya tadak teganian salakina diseg-segen ka neraka. Bo, makanya saya mohon maaf ya. Mohon maaf Kang Ustad lalaki secara tidak sadar sebenarnya orang keur disiksa iku pamajikan. Kula cacalangapan kieu bener ya pamajikan mah aing keketok lawang assalamualaikum waing didobrak waing dicekek bente cek aing ge ya pan urang keur disiksa ya ku pamajikan ya Gusti ya Allah nasib aing geus kieunan da bo ibadah wajib salat wajib betul maka andai kata ibadah kita salat kita tidak ada ilmunya, maaf capek doang urang hadirin rahimakumullah eta ngaji ulah sok cacahan. Ibu-ibu mah masyaallah lamun di majelis taklim di juru itu ka juru itu kadenge ngobrolna. Heuy teh naon pada urang na bae ulah kadengen tetangganya sama majelis nyaho kabeh. Bo ngaji masing husu jika lalaki bapak-bapak lamun ngaji tilok aya nu cah-cahan bapak-bapak mah asup ka jero majelis taklim neangan pojokan diukna sirahna ngalentuk ka handap tuk saja mana tungkul bae hamuai be papais asup hiji HS deui bae coba Pak ibu-ibu ibu-ibu pan lamun ngaji komo tas mati lo katinggaleun wadah kacang sagala diparuluk-parulukeun ka dinya eta Yasin kuat ladag jeung papais kuat nempel Yasin mantas maca Yasin langsung wa ilahi terjaun ari nempel ku papais Masya Allah. Sebetulnya tanggung jawab suami. Iya Pak, orang capek kadang nyar duit, bener tuh Pak. Tapi yang kebanyakan egois itu kan perempuan. Betul apa tidak? Ngaku Syah Sarwiti. Batak sok aya paribahasa, duit salaki, duit istri, duit denge Pak. Kita yang kerja, orang nu usaha, orang nu gawe, gajihan nu narima saha. Berarti duit salaki, duit istri, duit tuh cak aing naon. Batur ngeusan seuri manehna mah. Jigana HP-na masih Samsung keneh. Tapi saya betul dan yakin duit suami, duit istri. Kenapa demikian? Karena duit lebih berkah dipegang istri daripada dipegang suami. Asa dibela sia ku aing. Ayo coba bandingkan. Duit 100.000 dipegang sama istri 50.000, 50.000 lagi dipegang suami. Ibu-ibu mah 50.000 meuli cabe, bawang, minyak sayur, beas, lauk dan lain sebagainya dimasak ketika matang. Suami ngadahar teu, anak ngadahar teu, urang dahar teu. Berarti duit lebih berkah dipegang istri. Lalaki boga duit 50.000 dibeli ke naon? Ibu ikut ngisep enggak? Anak ikut ngisep enggak? Berarti duit lebih baik dan lebih berkah dipegang istri. Hidup ibu-ibu. Dengekeun Pak jeritan hati seorang istri. Cak bapak-bapak suwe ya kiai ya. Tenang Pak, gedeng ku yang digalai ya ibu-ibu ya.
orang tenang makanya. Mohon maaf, kenapa saya membanggakan perempuan? Karena inilah hari ibu yang sebetulnya. Pibeluan. Iya, hari ibu mah iya. Kenapa ini disebut hari ibu? Perempuan sebelum lahirnya baginda Rasulullah, maaf, bukan menghina jeung ngaledek, tapi maaf betul itu tidak ada harganya. Lamun ditukerkeun jeung beungketan kangkung malan beungketan kangkung. Ulah ganeng-ganeng. Tapi ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan diangkat derajatnya bahkan 3 kali lipat dibanding derajat ayah. You understand? Alas ya tukang akan papais jauh. Kan Ali Qasida suka ngomong, ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung lagi. Tak eta judulna awewe bekian. Bekireun maksud nama anak meong. Bo, kenapa disebut hari ibu? Harusnya bangga ibu, sama derajatnya dengan seorang suami. Tapi wahai perempuan, wahai ibu-ibu, jangan merasa bangga antum diangkat derajatnya oleh baginda Rasulullah. Mentang-mentang perempuan diangkat derajatnya oleh Rasulullah, kasalaki mun ngagerokeun sakadaek bae, hoi jendol. Aya di dina sok gageroan kasalakina jendol. Nu paling parah kadang-kadang sok ngagorokeun sakalakina, heuy manehna. Cak salakina aya naon dewekna. Ai manehna na ka pasar atuh pugu dewekna. Anakna kieu aing kumaha minta duit da ieu. Ingat, uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama tanamkan di kehidupan rumah tangga kita. Gampang jeung batur mah. Anak heula tah bere akhlak nu bener. Mohon maaf. Ini kan sekarang ini zamannya HP. Betul apa tidak? Orok beureum aing mah aneh kanyukat nyaho main LL sagala. Kenapa korbannya? Karena ibu-ibunya. Betul Bu? Ibu sekarang ketika bangun dulu, orang tua dulu bangun teh pegang sapu, nyapu, masak. Kuarima nu begitu hudang nu pangheulaan di tangan hap. Betul? Hudang HS hap, endek ngaji, rek arisan, ka pasar, ka kamar mandi, ngising si HP deh bae. Masya Allah. Maaf, betul HP banyak maslahatnya, tapi tidak sedikit mafsadatnya. Aing sorangan beli lawan kulobaan. Bu, anak wayah sholat kena sholat. Pak, bapak yang tegas. Ketika kita ada di rumah, anak tersolat, tunjuk kurang. Ceng, sholat, sholat moal sih ya, moal. Hah, aing ge moal. Ipah. Lihat Rasulullah ketika memerintahkan umatnya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana aku salat. Rasulullah memerintahkan salat kepada umatnya. Rasulullah yang pertama melaksanakan duluan, bukan hanya nyuruh saja, bukan hanya memerintah, tapi Rasulullah pelaksana terlebih dahulu memberikan contoh yang baik.
Ketika Rasulullah memerintahkan sholat, Rasulullah yang pertama melaksanakan sholat. Ketika Rasulullah memerintahkan zakat, Rasulullah mengeluarkan zakat. Ketika Rasulullah memerintahkan ibadah haji, Rasulullah yang pertama melaksanakan ibadah haji. Bahkan ketika Rasulullah mengajak perang fisabilillah, Rasulullah yang tampil di depan. Itulah contoh yang baik. Urang boga anak ngajak sholat, sameme anak urang berangkat telat. Sholat ceng, kemana pak? Atau ke masjid, tidak ke kuburan, dia tolol. Bawa pak aceng mata bisa ngalah uduk, ayo di masjid ayah bak ku bapak dilelapkan, ajak ke masjid, beres udukna pakikeun sampingna, beres takbir dile imam takbir usolli fardul maghribi salat rakaati mustaqbilal kiblati, Allahu akbar, bapana takbir Allahu akbar, anak minleulekeun bapana Allah aban heupat leutik keres ya ruku sujud beres uluk salam gandong ka imah ceng eta teh ngaranna salat maghrib. Tah contoheun ieu mah rek kumaha wayah maghrib tong-tong mah geus kebeledug-beledug di masjid. Kedeung atuh dipiheulaan ieu kurang dieu nyoy jorog aing bae teu sabaran balik deui. Tampil yang muda di depan adan. Ulah nu kolot, angel ada nu kolot mah. Mohon maaf ya, mohon maaf kaki-aki, cek kaki-aki goblok tak kiai. Mun deket kuing baledog ku sendal. Adan di lemur kuring aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cak tatanggana sapi saha eta nu leupas. Coba kalau yang muda, hayya shalah, pan rame nu ka masjid, ngeuleuh adan doang, salat mah teu baralik deui. Masya Allah, ini kebanyakan nggak di Tiga Raksa, kayaknya sama nggak di Cibadak, nggak di Kawidaran. Yang di adan di masjid itu kadang-kadang banyaknya anak kecil. Bener deh. Kula besok nak berjamaah adan asar, budak letik nu adan, begitu nak berjamaah cak kula kamana nu adan, oh cara main gundu. Digorokan ku kula, woi sia tadi adan, kula mangadankeun doang jing. Itolol cak kula. Aing culak cilek aing katipu ku budak letik. Ya Allah, kalau bisa kan ya jangan kakek-kakek lah, usia lanjut di belakang jangan jadi imam mohon. Kalau bisa ya pantaran Kang Ustaz nya aki-aki ngimaman angel. Usolli fardul maghribi salasa cak incuna pakolot rebo salasa rokaatai. Allah cak incuna makolot irok tayan di babawa. Bismillahirrahmanirrahim. Cak budak ora balik dak balik. Subuh ieu mah salat maghrib anggeus da ya. Coba tuh pantaran Kang Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar. Mana deh suarana bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Cak aki-aki buset. Eta budak ngimaman lebay ya budak ya. Lebay sih eta mah lebay. Alhamdulillahi rabbil alamin.
cak aki-aki aing mah moal salat lah. Si eta mah lain ngajak salat nak maehan aing. Goblok teh budak teh. Atuh ulah sanajan ahli korige ngimaman dikorikeun. Coba lamun urang kos di Mekah, ibu aya milikna aya rizkina. Sok ge. Lamun umroh be umroh, haji mah ararangel. Nya. Ibu hayang pan ka Mekahnya. Heeh kajenting teh duitna ge heuh. Caku lagi ibu lamun hayang ka Mekah, ibu kudu rajin hudang ti peuting. Osok hudang ti peuting osok. Ek naon? Ih hade bae. Daripada ki di kamar HS. Ajupan ki awewe mah mohon maafnya, mohon maaf ya mohon maaf. Ki awewe ya komo geus boga anak 3 4. Kadang-kadang ki Gusti ki mah di dapur suara kadenge keluar. Atuh kacirieu ka jalma tukang hitut mah. Hitut parawan mah mohon maaf teu bau. Di mana aya hitut parawan bau? Tok. Hitut parawan mah teu bau ngan peureus doang kana mata. Masya Allah coba hitut nini-nini. Nya peureus, nya cepel kana irung. Ini nih wah mesti dibaledog. Mohon maaf kak, mohon maaf eta ibu-ibu ya, ibu-ibu lamun balik pengajian, mau sedur be, ngus sisingsat baik ya, diharap datang ke kamar mandi ngus kieu ba, aya nu lewat RT, cak RT, buset, mantap juga tuh, cangaga kerek di kamar mandi ngus kieu. Gusti Allah aing nyar duit kieu-kieu teh. Pamajikan aing mangacah udah masyaallah. Nasib aing berenya. Kadang-kadang sok kitu. Giliran nek ngisang gayungna eueuh. Di diluan ka kamar mandi eueuh dinabak eueuh, ka mamana eueuh, aya di handapeun motor salakina. Salakina boga motor nangis doyok bensinna bocor bae ditandean ku gayung. Cak si Sarwiti jaya gayung kebenaran lo bacayan horeng bensin. Main bawa bae ka kamar mandi dipake ngisang. Kaplok. Kaplok. Tekapok. 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 Air beres maghrib rarasaan lain deui karareis ararateul. Endek ditoong mati setrumpan. Pareup lampu HP teboga baterai tegablek. Alhamdulillah kabeneran salakina keur ngarokok di hareupeun imah. Cak pamajikana kakak coba minjem korek gas nek naon dewek teu boga perlu be. Atuh dibawa kakak mah dicekreskeun cekres jeblug gue aja. Mun teu rintik sia kumaha ge. Tampil yang muda di masjid kira dibangunnya. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut serta membangun masjid akan dibangunkan gedong di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak nu ngabantuan jeung ngabangun masjid engke ka surgana naik masjid. Ngan kadang-kadang aing sok nek aya bae eta jalema batur mah ngabangun masjid ngilu ngabantuan ngeduk meh manehna mah ngan ngopi doang jeung ngarokok. Balik deui be. Aya nu kitu aya. Eta ku aya bae di mana ge nya. Aya bae. Masya Allah. Ternyata nu ngabantuan ngopi doang ge, ngabantuan ngopi ngan maku doang. Eta ka surgana ngagantung di paku. Ustad kiai guru-guru urang ti hareup RT. Cak RT surga. Pan RT mah mentan doang kalembur. Teu mere. Pirakunya. Ma piraku, tapi piraku tenaon sih. Bo, engke kabehan ka surga naik masjid. Si eta mah tanu maku doang ngagantung. Cak RT pan sih mah ngagantung aing di dunia nang ngilu maku doang. Ngapa kieu? Ternyata majelis taklim, pesantren, musola, masjid nanti kelak menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah.
Amin mere 2000. Ya robbal. Tampil anak muda, lihat pesantren, masya Allah luar biasa. Tapi mohon maaf kadang-kadang nu ngaji nama orang jauh, nyebunya. Tapi orang makar baheula indah jasa eta ngaji di eja lah mau di pesantren bener tuh. Di pengajiannya baretomanya sin jaber sahe jaber hate jaber tasaha eta. Da baheula mah kos kararitu. Tacan aya ikro tacan. Bener tuh. Kapas saya kumim jeremisin nun jabersan kumisan. Baheula mah palalinter kagak getuk di eja. Alif di uget-uget teh kapas saya tuk getuk. Da budak ayeuna mah moal bisaeun ngeja sabab make pembacaan Al-Qur'an dengan cepat baca ikro ba bi bu tati. Aya bu tati. Masya Allah sing panjang umur. Datangkeun ka kiamat. Batur geus pararaeh tinggal manehna be sorangan. Bo jorogeun ge anak urang. Kena ngaji. Jangan lihat di akhirat di dunia keneh amun urang boga anak bisa ngaji, bisa maca Al-Qur'an untung nu kacida. Betul? Euy, urang sakarat deung-deungeun mah ustad dititah maca Yasin ge mun di amplopan. Teu di amplopan mas aing ge sudi najis. Coba boga anak mah urang keur sakat. Anak nu ceurik do. Nu maca Yasin anakna nu kaluaran pasantren di dia kakarak sataun dibacakeun Yasin. 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 Cak tatangana terus aing sakitu-kituna. Ma min maitin yamutu fayaqra'u indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Nu sakaratul maut dibacakeun Yasin ngentengkeun kana sakaratul maut. Tatangga baraya keur sakaratul maut ditoong dibacakeun Yasin ngentengkeun. Anu paling sareuk-seuk ge eta doang kitu tah. Undak santri mah teu ngadenge teu meunang ngadenge nu innalillahi. Kakarak innalillahi. Udang. Cair tuh cair. Wa inna ilaihi rajiun. Aduh, geus amprekan ngahutang rokok. Ieu mah pangalaman. Telah pulang ka rahmatullah horeng bapak kolot apa ya? Bo angsongkeun anak urang jeung jaga di akhirat. Urang dianteran ku Quran di jero kubur. Apalagi ibu-ibu suka baca Al-Quran. Ketika maut cak saha di jero kuburan rehe. Ibu sok maca Yasin. Nanti ketika sudah meninggal dunia bahan dibaturan kumang Yasin. Rajin maca surat Ar-Rahman di alam dunia, dibaturan kumang Rahman di kuburan. Dibaturan. Kenapa? Aya nu bertanya, orang Perum kepada saya, kakula nanya kieu, Ustadz saya kan gak bisa baca Al-Quran, apalagi kitab. Tapi kula cenah hayang ngiriman ka indung bapak, cak kuring sia bisa nanaon. Saya mangan Fatihah doang. Aju geus dikirimkeun, geus dikirimkeun. Kira-kira nyampe teu? Cak kuring eta Fatihah sia balik deui tante. Kok Ustadz mah ngomong gitu? Atuh haah. Pan sia ngiriman Fatihah ka indung bapak sia di jero kubur. Eta Fatihah sia balik deui teu? Atuh henteu cenah. Oh berarti nyampe. Betul tidak? Lamun orang ngiriman ka sesuatu teu balik deui berarti nyampe eta ge kitu. Ulah pusing-pusing ngajawab nu kitu. Betul? Apakah ketika kita sholat, ibadah, baca Quran, apapun persoalan yang dipandang baik oleh Allah, itu semua ngalir ke almarhum orang nu aya di alam barzah. Teteh sodako, maaf, ad-du'a'u was sodaqatu hadiyatun lil mauta. Sodako, doa, hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tah, ai teu boga duit mah, doakeun kalau teh
bacakeun doa ku urang. Ih pan ngahararenen aing jadi keeng ieu ngomongkeun kuburan ieu doakeun ulah sampai urang masya Allah ai hirup hayang berkah ka kuburan kolot teu nyaho kuat ngajak dulurna ceng urang jarah yuk ka mana ka kuburan kuburan abah di mana cak adina keur ieu mah di dieu cenah ieu pan ieu abah pindah teh bebeja orang anakna du bolonnya kiriman boga duit ngariung korokeun ustad nyieun cucur eta cucur ngagoluntung ka ditu ngagoluntung gulutung cak ahli kubur urang naon ieu cak malaikat cucur kacang maruluk papais ngetod pan leuleus papais mah ngetod bae kieu cak ahli kubur urang pan sia mah ngetod leuleus emang sia naon papais ngetod ka ditu maruluk naon ahli kubur urang teh seuri senyum masya Allah luar biasa disinter percaya geura pararaeh kabehan eta kos kitu ngalir samangka iya kalau lamun kula kuaria dibere kardus ya aya kuehan aya nanaon aing teh hayang kardus doang mah eta ngalir ti dieu ka imah kula ngalir masya Allah luar biasa balik deui urang ajak salat anak ajak salat minantu ajak salat salaki teu salat pak tu masjid pak masjid tuh kitu bae asal bedug maghrib pak masjid tuh isya pak masjid tuh cak salakina aing ge nyaho cak sahasia eta pasar ulah loba omong urang mah tuduh-tuduhkeun bae mun calaki can daek salat betul bu kenapa saya ceramah malam hari ini sampai mengajak umat agar salat ini zaman sudah semakin dekat dengan kiamat. Ternyata hadirin rahimakumullah sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Lihat sekarang tanda-tanda akhir zaman. Anak sudah tidak lagi menghormati kedua orang tuanya, betul? Baheula mah Gusti urang ngalewat indung jeung bapa teh isin. Aya nama anak masya Allah kolotna keur ngahunjar anakna lewat eta suku kolota kuat ka jeledag golota ngan hukur dilerek doang ku anakna bari ngomong sorry beh buset nyebut babe geus nyepak nyebut babe deui bokap nyokap nyakop naudzubillahi min kenapa karena kekurangan akhlakul karimah kekurangan akhlakul karimah karena anak kurang teu didorong ke majelis taklim dorong wayah maghrib jorogeun kurang ke majelis taklim pikeun hayang kena lancar ngaji bere kiaina andai kata salaki urang gajihan 3 juta bikeun 2.900.000 tereh kege tereh bangkrut. Iya mah kadang-kadang anak ngaji geus 3 tahun kuat kakuruna 3 mer. Mitrah ge duit 5.000-an geus lacak teh hararenak aing mah. Pere, masya Allah supaya cepet ngajina ngaji amil cepet. Ila mana Allah amil pinawi atu amilin lapiatun mamaniatun wallahu a'lam bishawab. Anggeussan teu ngaji-ngaji deui. Kena lancar. Bu, saya pernah diajaran sama orang tua ceng anak hayang bisa ngaji mah anak hayang cepat ngaji mah lain anak na nu dibere duit guruna nu dibere duit anak 100.000 guruna 1 juta naon malototan pere guruna boga pare 10 karung mantas panen bikeun 9 karung ya kiai menyawah henteu betul apa tidak ieu mah mohon maaf ka kiai kadang-kadang kiai lewat warung kuat ditutupkeun
tutupkan kak kunaon tuh si ustad lewat atuh kajen sok ngahutang tuh kajen ngahutang angel mayarna angel pan mayarna angel oh nangguan upae bae dianggapna kami mah meureun boga duit tinu nadar jeung dinu modar doang meureun Masya Allah mangkana kula mah pernah baretok kak pernah nganjang kakarake datang ka imah tatangga lembur begitu nganjang Assalamualaikum cak kuring ditembalan ku indungna jeung anakna salam eta anakna harewos indungna harewos ka anakna ulah laek ka lauk teri mah eueuh sisitan ulah daek ka budak santri mah eueuh duitan kadenge ku kuring eta nyeri jasa nyeri tetapi begitu neuleuh kuring kuari turun di mobil amplop ceramah gede bae punten ieu mah panitia ieu mah punten ieu mah ngomongna ge kieu manehna geus rangda andaikan bunga yang layu tumbuh kembali maka akan ku siram setiap saat dan setiap hari cak kuring terlambat cak manehna tidak ada kata terlambat semasi hatimu bergetar dan terbuka lebar cak kuring sudah tertutup cak manehna silakan kau tutup rapet-rapet tapi aku punya kunci dan mampu membuka dengan cinta anjay pan aing dikitukeun mah luluh Masya Allah Bo satu potret untuk kehidupan kita pertama tanamkan heulan akhlak yang baik di tengah kehidupan rumah tangga kita kasalaki sing bager ulah sok popolotot ulah sok nyengir tabiwir ka kasalaki aya di dieu sok mamarahan kasalaki aya nu sok ngabanding-bandingkeun salaki jeung salaki batur aya ieu mah kasalaki kuat kakak deuleu tuh salaki batur mah deuleu kak salaki batur mah deuleu tuh deuleu cak salakina eueuh gawe aing nulan salaki batur aing neuleuh banget sia ge hayang utah kak tuh deuleu Masya Allah Bo awewe mah mohon maaf kadang-kadang panas barang teu meunang neuleuh batur boga benar tatangga meuli kulkas manehna nyanyi di dapur hareudang bener teu batur meuli kipas angin manehna batuk bae batur meuli TV anyar manehna mah bersin bae haseup batur tatangga meuli motor anyar suring ku ciwes si eta mah boga motor anyar ge meunang ngaridit atuh meunang ngaridit elos mantuan mayar henteu cak motor kunaon teteh nu ngebul biasa nu ngadul mah knalpot horeng knalpot pindah kabeh ka bibir ibu-ibu mohon maaf kadang-kadang nu boga motor anyarna sombong betul baru saja punya PCX kreditan udah sombong di pengajian ge kikipik kami mah ala anyar motor kami anyar gejokna ge empuk ngagejlug dina tanggul ge teu karasa dina tanggul sia teu karasa dina tanggal mah sia karasa betul apa tidak makanya orang Indonesia itu punya penyakit dua pak catat Indonesia itu punya penyakit dua yang pertama sok maksakeun meuli barang anu can waktuna dibeli yang kedua sok maksakeun meuli barang anu can pantes dibeli makanya orang Indonesia sikap Indonesia sifatnya konsumtif apa itu konsumtif nyieun teu bisa duit teu boga kahayang loba nyiridit bae dilobakeun betul can waktuna meuli motor da duit nagengan hukur 2 juta dipake DP ngaridit ka bank 3 tahun siap pusing moal eureun betul can waktuna meuli mobil da duit nagengan hukur 20 juta dipake DP ngaridit ka bank 4 tahun sia lieur moal eureun hei orang kawidaran kalau orang kaya beli lemari es jangan diikutin ibu jalma beunghal beli kulkas tong diturutan orang kaya beli kulkas wajar sudah waktunya beli kulkas duitna loba kulkas lain menang ngaridit jadi pas dibukakeun teh kulkas jalma beunghal mah alus jerona teh anggur hejo anggur beureum apel hejo apel beureum jeruk pir stroberi markisa mandarin ieu giliran orang kawidaran tegableg duit maksakeun meuli kulkas datang ka ngaridit barang dibuka ku tatanggana cai malulu
Cak tatanggana ieu kulkas apa susukan ieu. Dibukakeun deui ku tatanggana pajar mah apel horeng terong. Dibukakeun deui ku tatanggana mah geus atoh pajar mah anggur anu harirideung horeng leunca anu harirideung. Naudzubillahi min. Hirup mah sederhana. Betul betul. Pak, hidup itu sederhana. Walau makan sederhana. Cicing saya sok poho. Walau baju sederhana, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya dua, satu single satu janda, itu sehat atas bawah. Prok tangan atuh. Terima kasih anak TK. Bo, ulah sok sirik ka barang batur. Ieu pan sok aya nu sirik, jelema sirik mah dibawa ka mana ge moal endah Pak moal. Ieu ge. Bayangkeun ya ibu-ibu ya. Undangan 50.000 datang ke lokasi, begitu dahar ke lokasi dahar undangan dahar mangeunah nganu hajatna teu someah yakin balik datang ka imah ngomongkeun. Bener teu? Aing kaduhung da undangan 50.000. Kunaon kitu? Dahar mah ngeunah ngan si eta mah hajatna teu someah. Tah jelema goreng hate. Dahar ngeunah nu hajat someah jelema goreng hate mah aya keneh bepi omongeun. Dahar nama ngeunah nu hajatna someah hanjakal tendana goreng. Tenda bagus dahar ngeunah nu hajatna someah tetep bae jelema goreng hate mah aya keneh bepi omongeun. Dahar nama ngeunah nu hajatna someah tendana bagus hanjakal pangantena kolot. Se jelema goreng hate mah dibawa ka mana ge. Bak hadirin rahimakumullah, potret untuk kehidupan kita. Ibu ini kan calon surga semuanya. Ya robbal, ya robbal. Ulah ganeng pada urang nabenya. Eta di imah sabenerna mah pagawean nu digawean ku urang, pagawean lalaki. Ulah ganeng. Pagawean lalaki. Nyeusuh kewajiban saha? Sing bedas, kukumbah, naheur cai, masak, nyusuan. Kami nyusuan make naon? Cak bapak-bapak ustad, ai awewe naon pagaweana? Dua, hiji taat ka Allah wa rasulih, kadua taat ka salaki. Mun cak salakina ngepel. Hidup bapak-bapak. Tah dengekeun Bu jeritan hati seorang suami. Gitu. Bo ahli surga. Tetapi kenapa ketika Rasulullah Mi'raj neule di neraka nu loba urang kawidaran. Sampai bertanya Rasulullah, Jibril, siapa mereka? Urang kawidaran ya Rasulullah. Kenapa mereka ada di nerakanya Allah? Hunna yakpurnal asir. Karena kebanyakan perempuan rasa kurang bersyukur terhadap suaminya. Dengekeun sia Arwiti. Ulah sok marah diberi duit leutik ku salaki. Ieu mah bari nyeusehan marah diberi duit leutik. Dasar salaki teu gablek polok. Atau paeh batur teu boga polo mah. Jangan begitu, Bu. Bari nyeuseh teh biar berkah, pekerjaan selesai, pahala dapat, solawatan. Ieu mah kadang-kadang mamarahan ka salaki mun teu nyanyi pinnakeun. Bari nyeuseh teh kieu. Nyeri teuing liang tai di bakoan, leuwih nyeri deui liang tai di ragaji. Atuh nyeri sia mah liang tai di ragaji ya. Solawatan. Apa yang kita bisa solawatnya? Eta. Ulah sok bari moekeun pakaian bari nyanyi. Betul.
Aya nusuk bari nyanyi aya. Ieu mah bari nyanyi. Panona alus irung alus bewir. Ditempo diharap digigir. Bari risaan orang di manyanyi nanya. Ngan hanjakal pisan kalakuan. Ayo terus mumpung orang keredan kabehan deui. Gunta ganti jalu tesirikna. Pan beda eta mah teh mah. Lirikna ka mana? Aing. Nah aku naon nu geulis lobanu. Nah aku naon nu bangor lobanu. Sigana mah ngarasa asa aing hade rupa. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelil koneng. Cangkang naon tadi? Aya cangkang kalapa sih eta mah. Aing sadadaek ieu mah. Tah ibu nu lebih berkah mah urang sholawatan. Eta nu mantep mah. Naon urang bisa sasalawatna? Bisa salawat sipa mangga. Bisa salawat sorok mangga. Rek nu mana bae. Ketika seseorang baca sholawat satu yang disampaikan kepada Rasulullah, pahalanya 10 Allah berikan. Lain amin doang salawat. Amin salawat ente jeung naon. Salawat orang nu bisa naon urang salawat. Salatullah salamul. Ya. Emang sepenting teuing ieu. Henge sajam setengah ya. Biasana ke sajam 5 juta. Sajam setengah. Bel teuing aing dak. Sintes sesuai doang aing mah. Insya ulama ridho ikhlas. Saya belum pernah diceramah di mana-mana berharap amplop teu. Usina ge embung aing leutik mah. Bo balik deui. Rasul lahir ke alam dunia dalam keadaan sujud. Naon leukeun. 3 hari 3 malam Rasulullah yang baru lahir tidak bisa ditengok oleh manusia. Kenapa? Karena dilingkung jutaan bidadari ribuan malaikat. Baru saja 3 hari selesai lahirnya Rasulullah, kakarak dipangku ku bapak kolotna Sayyid Abdul Muthalib. Nembe ditoapkeun. Luar biasa. Bari sholawat. Sholat alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Sob watarrahmani. Berderai air mata Abdul Muthalib menangis. Kenapa? Karena ini yang lahir calon nabi, calon rasul, calon pemimpin umat yang syafaatnya didambakan oleh seluruh jutaan dunia. Sampai saat ini rasulnya sudah tidak ada, tetapi namanya selalu terkenang ila yaumil mahfud. Insya Allah Rasul hadir di tengah-tengah kita. Nu balik di dia mantas maulidan insya Allah isuk pagetok menang keberkahan. Dengan satu catatan diukna sing ikhlas, sing husu, ulah husu kieu. Kuring kamari magahan ibu-ibu aya nu husu nyaritakeun Nabi Allah Adam cakuring teh. Nabi Allah Adam eta jangkungna 63 meter, dadana 12 meter. Satu kali melangkah mungkin saja 20 meter, 30 meter. Batur mah beres ngaji baralik manehna mah kieu. Ku kuring dihudangkeun, "Mak, batur geus balik ngaji." "Mak kunaon?" "Mama mikiran omongan ustad." "Omongan naon, Mak?" "Eta Nabi Allah Adam jangkungna 63 meter." "Hooh, Mak, dadana 12 meter." "Hooh, Mak mikiran naon?" "Ari etana sagede kumaha cenah." Astagfirullahaladzim. Ibu,
lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perempuan semuanya yang ada di jagat seluruh dunia diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah, sampailah syariat Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampailah datang ke Pulau Jawa, sampai datang ke Tangerang, sampai datang ke Cikupa, sampai datang ke Kawidaran, sampailah datang ke mana orang masing-masing, tertanam di dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Awas ulah kurang goyah, jangan sampai goyah akidah kita, ulah dirobah deui, tetap Allah pangeran urang, Kangjeng Nabi Muhammad nabi jeung rasul urang, insya. Teruskan urang kabehan berjuang, ibu anak gegeraan kena ka pasantrenkeun, ini akhir sudah segalanya. Mudah-mudahan urang sadayana diberi panjang umur berkah. Ya robbal, ya robbal. Sakitu anu kapihatur dari Banten menuju Kudus, pulangnya naik mobil, hapunten ka panitia bisin aya kardus pang asupun heulan ka jero mobil. Jalan-jalan ke Jakarta, di Jakarta melih hurang, saya nitip sama penitia kalau bisa 5,5 juta jangan sampai kurang. Hudwa sofa wada makadar billahi taufik wa minhul hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.